Subhanallah sahabat, ini longsor yang dulu pernah gede di sini sahabat. Ini sekarang jadi pemandangan yang cukup indah sahabat ini. Pas hariwang ya pame hujan yang aya urug ageng. Biasa gitunya. Mohon iya urugna mani ageng pisan ti kawit tahun sabaraha ya atau nepi sabaraha tahun ieu urug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel As3 ya sahabat. Kali ini saya sedang berada di jalan yang sangat nanjak sekali ya sahabat. Tanjakannya lumayan ekstrim juga ya sahabat. Motor aja harus gaspol dari bawah nih. Nah ini jalan yang untuk menuju kampung yang ada di atas sana ya sahabat. Sahabat lanjut kita naik ke atas. Ini kemiringannya kurang lebih lah sekitar 60-70 derajat sahabat. Memang cukup ekstrim juga ya. Assalamualaikum. Kumaha da mang? Alhamdulillah sendiri. Nuju naon? Dupi ya teh kampung naon ya teh? Kalebet kampung naon? Jelekong. Oh Jelekong ya teh. Desa Talaga Sarinya. Nuhun kalebet Kecamatan Banyarwangi Kabupaten Garut. Raos pemandangan anak duh enakeun. Punten wa kawagel ya hoyong terang ya teh. Di dieu teh aya sabaraha bumi? Dia Mohon. ya opat Opat bumi di dieu teh mohon. lima Wawa dawamanya penduduk asli ya ieu teu ngaraos hariwang ieu pame hujan yang aya urug ageng. Biasa gitunya. tenang-tenang wae. Mohon iya urugna mani ageng pisan ti kawit tahun sabaraha ya atau nepi sabaraha tahun ieu urug? Di tahun 12. 2012. Oh lumayan teh salami oge atunya teh sababaraha tahun. Teras-terasan ururuk. Dugi ka ieu teh muruluk. Mohon. Oh. Supaya
engke kumaha engke pamidugi ka dieu yeuh taeuna. Tuh kira lewat mana jalan teh. Mohon aya harapan kanggo ngalih bumi gitu ti dieu. Ya, ieu safe. Mohon. Eta mun meuni ageng pisan geuning tadi ningal teh. Mohon punten atunya kawagal hatur nuhun yeuh. Iya, Mas. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah sahabat. Ini longsor yang dulu pernah gede di sini sahabat. Ini sekarang jadi pemandangan yang cukup indah sahabat ini. Pokoknya mata kuas dah sahabat. Ini di bawahnya nih pesawahan nih. Ada orang lagi macul juga nonton. Subhanallah. Enakeun banget suasananya sahabat. Aduh. Padahal ini di atasnya rumah sahabat. Ada berapa rumah nih? Kurang lebih ada 3 rumah nih. Tapi ngeri juga nih kalau hujan, aduh.